Katingali pabiarasa si gunting ngawangun gerakan dua lengena si genunik ngagunting. Barjeng sok kesana jan kitu mau halamun kenakan anggota badan lawan mentek jebol pamirasa. Tapi kilanjam lain jago biasa. Pamirasa ancina tetep pancur na tangtungan curus beraja surangkal. Pok si gunting nyarita. Kilanjam, siap-siap angin pikan modal ku dewek, setan. Tada gempuran dewek. Iya. Kalayang si gunting awak nangalayang nyamber anggota badan kilanjam pamirasa. Kilanjam ngahajam ikan badana si gunting nyawal badana kilanjam. Tapi aneh, badan kilanjam ngadarak teas, lir ibaratkan baja. Pamirsa, lamun kena badan nu lain, mantak hancur lebur, untung kena badan kilanjam. Pamirsa si gunting rasa komper lengena, si ganyau kesana ke tiaman. Waduh, ilmu naon ya euy. Pamirsa si gunting ngawangun pasangan deui. Museurkeun ilmu jari ji gunting ngageleter leungeunna, ngaluarkeun haseup ipis. Ter dasami kilanjam ngagunakeun ilmuna baja surangkal. Si gunting ngalayang badana ngagempur anggota badan kilanjam. Nu akhirna kilanjam ngadukeun leungeunna. Dua anana seling cak leungeun. Pamirsa dua anana ngageleter masing-masing nyedem kakuatan tanaga rohaka. Katingali si gunting nguras tanagana. Kitu deui kilanjam ngaluarkeun setengahna kekuatan. Ter pamirsa ari kirante katingali nu dirempung ku si cakra sareng si sakum da puguh badana si cakra jeung si sakum nya kisam teh jagung badag pamirsa. Ari kirante badana jagung alif pamirsa katingali nya pereupna si cakra ngagedor kana iga burung naki rante disusulku datangna pereup si sakum. Ki rante kapaksa ngabendung sakaligus datangna dua pereup lawan anu teu bisa dipondah deui. Jelig selonton. Tiluanana mundur karak kirante, mundur 5 lengkah. Ari si cakra jeung si sakum mundur masing-masing 2 lengkah pamirsa. Katingali pamirsa dina sela-sela bibir kirante ngalai darah seger. Nya kitu mah si cakra jeung si sakum leungeunna asa komper pamirsa. Kitu mah akibat bantrokan tanaga lapisan. Moka halam kena lamun lain kirante nu jadi lawana mentak hancur lebur ku kakuatan si cakra jeung si sakum. Kirante sadar nu jadi lawan bener-bener kuat. Kirante ngatur hawa napasna. Waduh, sesek napas euy. Kirante bari ngusutan nu nyurungkuy tina sela-sela bibirna nyaeta darah seger pamirsa.
Hari nu tadi pamirsa kilanjam nuju pacepelengen ngadukan kekuatan tenaga lapisan jeung si gunting dua anak ngageleter ter 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 pamirsa si baraja tadi nu nyungkur kana tanah hudang deui maksudna mah mantuan si gunting. Hari sabut kalayang si baraja nyambar kilanjam di palih tukang ku pedugna atas kena anggota badan kilanjam sok koremat yuk kilanjam sadar kena kayaan yen lawan teh ngarah pati. Pamirsa kilanjam sapinuhna ngadorongkeun leungeunna nu pinuh ku kekuatan tenaga lapisan. Nu akhirna si gunting layang kadorong ku kekuatan kilanjam. Hiya! Kalayang kedebut. Nu akhirna si gunting badana ngakedebut nyungkur maring lemah bari jeung nyebrot ngeluarkeun darah lalamparan pamirsa. Si barja nu tadi nyambar ku bedog naratas kana badana kilanjam nu akhirna bedog potong dua si barja bari jeung disusul ku ngebadana nu ngagedebut nyungkur tanah pamirsa. Atuh puguh ku kitu mah kilanjam keremusirkeun sapinuhna tenaga lapisan diserang ku si barja nu akhirna si barja pada nyungkur sareng si gunting badana. Pamirsa lumangsung tarung antara Kirante yang harapan sekaligus dua lawan yaitu si Cakra jeung si Sakum, dan memang Kirante cukup kewalahan. Ari Kirante sadar kena kayaan yen musuh teh teu bisa dianggap enteng. Pamirsa sadaya si Cakra teh nyerita. Kirante gerak tungkul ke bumi, gerak tangga ke langit. Sambat ilung jeung bapa, papatkeun jabek monar ku si lain. Pamirsa ari Kirante manehna sadar sapinuhna bari ngageus kieu. Waduh, kudu ngagunakeun jurus pamungkas ieu kapaksa kula. Pamirsa Kirante ngageleter ngatur napas. Ngatur napas bari musirkeun tenaga lapisan. Reketek reketek ter ter ter. Pamirsa Kirante ngatur hawa murnina disalurkeun kana dua sapasang leungeunna ku rantai geni. Pamirsa ari si Cakar jeung si Sakum sami pada ngeluarkeun jurus ampuhna masing-masing. Rante, dadna kempuro dewek euy. Heuh jelek ngklebat syuk.
Pamirsa Cakra ngahujanan anggota badan Kirante ku jurus ampuhna gempuran perep jeung kacongan dituturkeun ku si Sakumna nu pada sarua nu hayang sekaligus ngabinasakeun Kirante. Pamirsa Kirante sakaligus kudu ngimbangan dua lawan nu saptinuhna nu kacida cepetna. Korebat sung berpisakum bang paraan ngagempur kana sirah Kirante. Suk lepos dituturkeun tacongan si Cakra. Kitu jeung kitu bae pamirsa. Pamirsa Kirante loba mundur jeung nyingkahan serangan lawan. Memang kasida kuat lawan Kirante. Pamirsa gempuran perep jeung kacongan dua lawan memang teureun-eureun siga teu aya kacape. Kapaksa Kirante ngapendung sekaligus datangna dua perep lawan kuleungeun katuhuna. Sukorebat ciuk. Jalik jeg. Tulan malundur. Si Cakra jeung si Sakum malundur masing-masing 4 lengkah. Ari Kirante mundur 3 lengkah pamirsa. Katingali si Cakra jeung si Sakum pada muringis parting cilok terpanas liri ibaratkeun wisa atanapi peurah pamirsa. Panas kieu Sakum. Tambah lila tambah panas nu akhirna si Cakra jeung si Sakum liri ibaratkeun dipupul bayu. Dalik deg selontod dua nana ngagedebuh badana nyungkur tanah. Ari Kirante katingali di sela-sela bibirna darah seger pamirsa. Akibat tatu di jero kitu teh mah jalik jeg. Kirante ngajaga kesaiman badana pamirsa. Pamirsa ari Ki Jalakpati anjeunna kaget ningali anak buahna nu pada sami teu manggap mulia eleh tarung ku Ki Lanjam sareng Kirante. Ulah waka bunga si aing setan. Si laing can nyaho kana takuatan dewe toy. Si Jalakpati Lanjam Rante geura papatkeun jampe modal ku sia kujuk. Pamirsa ari Ki Jalakpati nafsu ka gila-gila ningali beungeutna lir ibaratkeun besi atah beuleum pamirsa. Ari Ki Lanjam sadar kana kaayaan manehna kudu nyang hareupan Ki Jalakpati anu kasohor ganas jeung telenges. Ki Lanjam ngagantos kieu. Waduh bener-bener Ki Jalakpati. Lain lawan ecek-ecek manehna ciago kahot nu teu aya pantaranana.
kula bener-bener waspada. Salah satu bisa-bisa kula binasa. Kita pemirsa Cikilanjam ancina bari ngatur hawa murnina. Kula sia kunyo. Gus pabatkeun jape modal ku silaing. Kijalak pati ulah sok sombong anjeun. Ulah adigung-adiguna asa aing uyah kidul. Inget kijalak di luhur langit aya langit. Geuna sebeukeun nya capek sia kunyo. Sakedeung deui modal sia ku dewe. Pamirsa kijalak pati katingali ngawangun jurus ampuhna beraja sakti. Badana teguh pancuh dina tangtungan ngebedegat lir ibaratkeun arca. Katingali ngegeleter badana kijalak pati. Lir ibaratkeun batu karang. Kitu pamirsa. Kayana kijalak pati. Pamirsa ari kirante anjeuna salempang ningali kana kaayan Kilanjam. Ari sabab kijalak pati kacida luhur tahapan ilmuna barjeng pokna teh kieu. Waduh, kula kudu bener-bener ngabantu Kilanjam ya. Pamirsa anu dicarioskeun teh nya Kilanjam katingali ngawangun jurusna digabungkeun jeung ilmu aji baja surangkal. Ter badana ngegeleter nandakeun Kilanjam ngeluarkeun tanaga sapinuhna. Kitu teh mah lawan kacida luhur tahapan ilmuna. Pamirsa kijalak pati ngegero narajang tak Kilanjam gempuran jeung tajonganana ngahujanan kana badan Kilanjam. Sabuk kolebat. Karasa Kilanjam gempuran kijalak pati bang baraan mentak linu kana badan. Hari Kilanjam ngimbangan kana tatak gerak lawan. Sukur bacuk, pos, cerik. Kilanjam mundur dua lengkah. Nya dua lengkah ke tukang bari jeung ngatur hawa napasna. Kudaon sia mundur goblok. Sieun modar sia teh. Pamirsa ditempes ku Kilanjam. Paes jeung hirup nakula. Lain anjeun nu ngatur kijalak. Ngabacot sia setan. Tadah gempur dewek. Kacung kremat yuk. Hiau. Pamirsa kijalak pati narajang naratas anggota badan Kilanjam. Yuk, lebat. Badan kijalak pati ya kecapek pemirsa. Pamirsa ari Kilanjam ngimbangan serangan lawan ku kakuatan gerakan jurusna. Pas aya lolongkrang Kilanjam ngasupkeun keduran jeung peureup Kilanjam kedur kana iga burung kijalak pati.
hiu korbat cebrot bangki celik celik Kilanjam mundur tilu lengkah dibareng ku kaget dan memang badan Ki Jalak Pati ngadadak tias liri ibaratkeun gulukan batu karang pamiarsa. Kunaon sia mundur ha? Tamplokeun ilmu sia kunyu. Dijawab ku Jalak Pati. Ulah sombong anjeun Ki Jalak Pati. Tadah gempuran kula pamirsa perep jeung tajungan Kilanjam naratas kana iga burung Ki Jalak Pati samuk korebat yuk pantrokan ti bisa dipadahan deui cibro bang celik Kilanjam mundur opat lengkah bari jeung muka kaget bari jeung ngarasa komper leungeunna. Kilanjam mageus kieu pamirsa bener-bener Ki Jalak Pati lain lawan sambarangan ti bisa dianggap enteng ilmuna. Maju sia setan ari kalayang teh kiran teh nalajang ngagepur badana ka Ki Jalak Pati. Ari maksud nama kiran teh mantuan Kilanjam. Sungkar batiu sebrol. Bangkieung celik. Lupa pada sarua kiran teh mundur ka tukang tilu lengkah bari jeung ngarasakeun leungeunna asa komper pamirsa. Moal kuat si lain kurang ajar ngelawan dewek sabab jago moal aya nu kuat ngelawan ilmu dewek. Pamirsa sadaya sing horeng si mana horeng di antara ragota tarung seueur jalan anu lalajo di antara Ki Jalak Pati tarung sareng Kilanjam. Saya jaba eta tenu jago kahot nu lalajo teh minangka jago-jago nu daratangan ti tiap-tiap poloksok. Pamirsa memang karcida gencileungna beja. Pas beres nyarita Ki Jalak Pati aya nu kasigeung hatena. Teu aya jaba eta teh Ki Berog minangka jago kahot anu ti leuweung dukuh kelong. Ari Ki Berog badana longkai atanapi jangkung kuru memang cukup kasigeun ku ucapan Ki Jalak Pati anu sombong nyaritana. Ari Ki Berog nyaritana teh peurak pamirsa. Pokna teh kieu. Sombong si lain Jalak Pati. Kula ya nu ngaran Ki Berog ti dukuh kelong. Cadu lamun kudu mundur ku si lain. Hai. Pamirsa atuh pugu. Ki Jalak Pati panona galak musir ka Ki Berog. Wali-wali sia kadewek juri. Eta awak luang lampu yang dukuh. Nyadong lampu dukuh guys ya. Ditempas ku Ki Berog. Maneki sia Jalak Pati eta awak sia. Orang bedul gitu. Eta badan meni. Badak itu. Sia pantis. Di luang tuuman ku sia horeng. Jalak. Pamirsa atuh pugu Ki Jalak Pati kapancing amaran ku Ki Berog. Nu akhirna ragot tetarung dua jago kahot Ki Berog sareng Ki Jalak Pati. Seret sumber dan banting pinantingan pamirsa daya kesempet
kesepetan piken ki lanjam sareng kirante dua anak indit tipayuna ki Banjar, maksudna mah kaki Banjar sareng ki Wirantaka. Eta dua jalmi antara ki Berog ngalawan ki Jalakpati lir ibaratkeun munding rarakitan ka dia kuda papasangan seret sumeradan banting pinantingan. Pamirsa sadaya tika catur di jalanan tos napiwe kilanjam sareng ki Rante kapayulna ki Banjar sareng ki Wirantaka. Pamirsa kesempatan piken kilanjam sareng kirante dua anak indit nepungan ki Banjar sareng ki Wirantaka gitu pamirsa. Catur di jalan atas nepi weh kilanjam sareng kirante kapayuna ki Banjar sareng ki Wirantaka langsung dipapagen ku ki Banjar sareng ki Wirantaka ari kilanjam sareng kirante hari wes-wes nyariosna teh. Tenang. Ya, ngarinum heula, ngarinum lanjam rante. Ari kirante sareng kilanjam nyambung seriusan di pamirsa. Waduh, cilaka ki.
Ki Jalakpati kacida kuat ilmuna badana liri ibaratkeun batu karang ki pamirasa ari Ki Banjar naros ka Ki Lanjam. Lanjam, ari Ki Jalakpati teh di mana ayeuna? Ditempas ka Ki Lanjam. Ayeuna Ki Jalakpati teh nuju rago tarung sareng Ki Berogi. Pamirasa pas nyebut-nyebut Ki Berog, Ki Lanjam sareng Ki Banjar Sewu sareng Ki Wirantaka dua anana pada silih pencurong panona barijeng kerung nya kitu teh mah kaget da memang Ki Berog tos teu kabeja-beja teu kacarita siga anu di teureui bumi terus aya 50 tahunan kitu teh mah nya 50 tahun ka tukang maksudna ieu ujug-ujug ojol-ojol muncul deui Aki Wirantaka unggut-unggutan barijeng nyerius kieu. Memang Ki Berog jago kahot. Waktu zaman katukang manehna anu tos lila nya maksudna mah lila teu aya makalangan ngelaras puluhan tahun ieu muncul deui. Pamirasa kitu cek Aki Wirantaka neuteup ka Ki Banjar. Bajar terus kumaha ieu teh euy? Ki Banjar nemalan. Moal kitu mah atuh kumaha ki? Mun kitu mah tuh urang hayu urang turun ka lebak urang tinggalin lu tarung. Pamirasa opatanana pating laleos Ki Banjar Ki Wirantaka kairing ku Ki Lanjam sareng Ki Ranten ninggalkeun eta patepatan pamirasa. Pamirasa lumangsungna tetarung ngajadikeun jadi tongtonan para jago-jago anu sulak sana tisiklukna daratang maksudna mah ningali ragu tatarung eta antar Ki Berog sareng Ki Jalakpati. Da memang seep segala-gala di antarana tatangkalan mangrupa-rupa tatangkalan sarengna deui sawah tatanen nu pada alancur pamirsa. Kitu teh mah kuno ragotna tarung nu memang pada kararuan. Pamirsa ari jaljol teh Aki Wirantaka kairing ku Ki Banjar Ki Lanjam sareng Ki Rante. Opatanana karaget pas ningali pasawahan sareng tatangkalan nu pada rubuhan. Pamirasa pok Aki Wirantaka teh berintih nyerios kieu. Waduh, Banjar lain antepkeun euy, cilaka ieu. Ditempas ku Ki Banjar. Iya Ki, kudu kumaha ieu teh nya? Pamirasa Aki Wirantaka ngagorok ka Ki Jalakpati. Woi, Berog Jalakpati. Manggeus euy, silaing kawas bolon bae euy, manggeus. Pamirasa pas diulang gitu ku Ki Wirantaka teu ancap parah. Nya tampar deui Ki Jalakpati nyamper bana Ki Wirantaka.